Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sampai sampurasun. Dulu orang sadayana dina danget ieu alhamdulillah tiasa patepang deui sareng pribados mangga angrekenek. Oge aya personil ti para rengkenek ieu aya Neng Ane. Salajengna aya si Tondil anu bagian abe ieu tah Calempung renteng, oge aya calempung dopungna, ieu ciri khas orang Sunda sadayana. Di nadanget ayeuna pribados manggaang bade nyanggakeun ya, mohon bade mintonkeun ieu papatah ti kolot. Ceuk kolot sebenarnya urang teh kudu kumaha tah. Nah, ieu aya nadoman ti para sesepuh urang nyaeta papatah ti kolot, nyaeta nadoman Sunda anu yeuna alam dunia anu judulna. Nah, saat acan pribados ngagalindengkeun ieu papatah ti kolot anu versina ngangge pupuh pribados nya hiji kawih. Pribados oge ti reng-rengan ti rengkenek TV oge ti Sanggar Calempung Rengkenek. Urang ngadoakeun anu kageunaan gempa bumi anu dulur urang sadayana di tatar Sunda nyaeta nu di Palihan Cianjur. Mugia cing dikasih kasabaran kasadayana oge anu tos ngantunkeun anu kena bencana gempa bumi kamari di Cianjur. Mugia cing ditampi iman Islamna oge anu masih kena araya cing dikasih kasabaran. Mugia ku Allah biasa ditantayungan dipasihan rezeki oge umur anu panjang. Mung sakitu ti pribados urang galindengkeun wae ieu nadoman papatah ti kolot anu judulna Alam Dunia. Mangga nyanggakeun wilujeng nyakseni.